Sayur sop dituluykeun ngagoreng ikan kembung. Assalamualaikum baraya, kumaha ye dararamang. Menu ayeuna teu jauh tina sayur sop nya tapi aya bedana ieu mah sayur sop teh. Soalna ieu teh bumbuna ditambahan muncang. Keur rajin we nya ditambahan muncang teh keur hoream anu penting mah bawang bodas bawang beureum we jeung uyah. Nu nyebutkeun meni sayur teh eta deui we nu dijieunna teh. Da kumaha nya barudak teh da tararesepkeun sayur anu lekoh-lekoh mah. Taresepna teh anu dibening saperti kieu. Tuh ayeuna mah gaya si sayur sopna teh ditambahan kentang. Teu bisa nya nyayor nu lain da atuh nu payuna nu kieu di Tan Abi mah. Mun nyayur anu lekoh teh pajarkeun teh cenah ararenak dibanding sok babarian haseum cenah hoream ngopina oge. Ingan anu bening-bening kieu jabanding sok sakali beak si sayur bening kieu mah. Urang teh daripada mubazir dipiceunna nya mendingan anu diopi we ku barudak jeung ku bapa budak. Singkat carita ieu teh urang sambil nungguan caina ngabuluk-buk urang ngarendos koneng jeung bawang bodas keur nyamaraan ikan kembungna. Yen samarana enggeus tuh geus ngabuluk-buk caina urang abuskeun we sayuranana kana katel. Sambil nungguan hipu urang baluran heula ieu si ikan kembungna ku bumbu anu tadi geus meunang ngarendos. Heula we ari geus dibumbuan kieu mah tah ayeuna urang ngabumbuan sayur sop anu tadi geus ngabuluk-buk geus hipu ieu teh. Tengah aja diduakeun keur si mamah nya da si mamah mah ulah asin teuing jadi si masakona ngan sabungkus. Tah lamun keur urang mah ditambahan deui masako ameh karasa asinna. Geus karasa uyah pecina samarana urang abuskeun we kana rantang. Tah ieu teh si bukurna teh diduakeun kana mangkok da teu mahi. Rantangna leutik teuing jadi pinuh we. Nyayor sopna geus anggeuskeun we heula antep urang ngagoreng heula ikan kembung. Minyakna sing rada lobaan ameh kakeueum tuh urang abuskeun we urang sinara renang dina minyak panas. Singkat carita urang balikeun we meh henteu tutung sabeulah. Dina mah rek di samara asem nya tapi ni asa haroream mending nu simpel-simpel we digoreng. Gorengan kahiji geus asak urang asupkeun gorengan kadua. Tuh gorengan kadua ge nya singkat carita geus asak. Tanggeus geus ditiriskeun mah urang abuskeun we kana piring. Alhamdulillahirabbil alamin sayur sop jeung ikan kembungna geus beres. Tong hilap bersyukur atas nikmat hari ini.